warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadratul Mukarramun, para alimul ulama, para kiai, para ajengan, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus sesepuh media DKM, sesepuh dia masjid anu kudu disimkurin bil hormat, yakin yang pasti ku Allah dimuliakeun. Hadirin wal hadirat anu berbahagia, namun dipayun hadirin syuhun sarasa kabingahan kasih tersana pabduhum waktu pada acara anu parados makurin waktos ka disimkurin anu utamina simkurin sulung kabeh tempat sejak silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ieu urang sia tiasa sasarkan dina sawargana Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Waktu ayeuna parantos jam sabaraha ieu teh? Biasa ngaos deui kudu beda sabaraha Bu? Jam 4 siap. Yakin? Nya. Cius. Mengapa? Ternyata urang dia mah getongan. Ngaji leuwih ka jam 4 sajam ngaji di madrasah oge geus ngomong. Boro-boro ieu ngobrol ke metoha, ngobrol salaki beres. Oh, ternyata ngaku. Hadirin wal hadirat anu berbahagia, dina kesempatan ieu teh simkuring bingah amarwata sutra bingah asa kiri-kiri. Bingah saya papadana. Wirana biasa ngumpul ngariung, biasa berbuat jahasa ibu-ibu, isam bapak-bapak. Dina acara peringatan haul, pangarsa guru urang sadayana, ajengan Asep Yusuf almarhum, sareng milan podcast Al-Ikhlas Cikau karaoke Karang Taruna sareng Girmas. Dengan tema mari kita pelan tari silaturahim dan perkokohkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah untuk menjadikan Korea mubarakah dan berakhlakul karimah. Insyaallah lawan manusia urang dia jamana urang dia berakhlakul karimah, yakin yang pasti hirupna bakal dibarokahkeun. Alhamdulillah. Hirupna bakal ditumadinahkeun. Alhamdulillah. Haul. Naon tujuan haul ieu teh bagi para santri seueur anu hadir? Seueur anu hadir aya sababaraha kauntungan dana haul. Anu kahiji untung jeung bunga urang tiasa ngumpul ngariung sasarkan tarida batur sabobong lawas tilawah teu bisa bertemu, akhirna saat ini bisa bersua kembali. Alhamdulillah.
anu paling utama almarhum almarhumlah guru kita yang ada di alam barzah merasa bahagia ngerasakeun bunga budi ngali para alumni hadir di tempat naon tujuan hawa teh tujuan silaturahim jeung hawa para alumni hawa kumpul di tempat anu kahiji tujuan nanti aya sanes sejak nebus dosa akan jadi guru rasa naon sahabat seorang santri bahwa sok kabohong kana jadi guru berdekong kana jadi guru rasa nyaan teh heuh sok aya santri mau anu ajengan oh aya teh aya oh wadah-wadah garong mungkol atuh heuh da ngarumasakeun teh tapi ajengan masak sangajan apa ku santri Allah ku santri kok hidup di lahir dari karena anu baturna ku bageuna ajengan ku bageuna guru ku bageuna guru anu kedua ngapus dosa antara babaturan jeung babaturan da keur haur kieu mah ditanyakeun teh sugan ditanyakeun ka babaturan geus nepi ka mana logatan tak sok teh baik ingat tuh waktu baheula mau jeung kual patama di kobong ayo kieu aya teh maka bisi anu kapau kan di dia sini dokerna Allah aya di dia alumni sok kagojlok peti batur kabongkar peti batur wajah-wajah kabongkar peti batur heuh maka enak teh dosa teh silih tembus di babaturan bingah luar biasa bener bingah da santri mah wajah-wajah narkoba unggul heuh teh santri adalah wajah narkoba naon narkoba apa nari kopi batur narkoba nari kopi batur wargi hadirin sadayana ibu halo araraya saha tengarana Kibima nama sama disebut Kibima seorang guru 2 tahun yang lalu udah aja kamu ganti lakop adalah Kiai Bima singkuring nolak nah kan disebutkan nolak disebutkan Kiai kubar disingkuring gerai Kiai hoyong naon atuh hoyong ki naon sabab geus jadi aki-aki deh geus jadi aki-aki udah punya cucu umur baru 51 tahun alhamdulillah ya udah nama kamu Kibima saja alhamdulillah itu barokah wargi hadirin sadaya punten bu hayang bahagia dunia akhirat nyaan yakin itu gagal hirup hayang bahagia dunia di akhirat hayang dibarokahkeun rezeki hayang dibarokahkeun umur hayang dibabarikeun dina sagala hal ulah diresekeun dina sagala hal kontina di mana urang hayang bahagia dunia di akhirat hayang bahagia dunia di akhirat hayang bahagia dunia di akhirat hayang dibabarikeun rezeki kontina ngarukur hiji kudu hade kang dari indung bapa sabab di bangsa kiwari saur Syekh Syarif Hidayatullah dina catatan sejarahna waktu Syarif Hidayatullah ceramah di payun para muridnya bahwa di Indonesia ini di Jawa Barat ini Cianjur ini Sindang Barat ini Desa Muara Cikadong ini kampung naon teh Cikawung ini akan ditimpa oleh berbagai bencana oleh Allah Subhanahu wa taala bencana yang akan diundang ke masyarakat urang ini satring nagara sadeutik pangapunten nama asaha mandang kana eta bencana teh abdi masa teka arifat mari antenan eta hoyong apal mana saha teu mandang bencana teh bisi hayang apal jalma anu mandang bencana di alam dunia ieu wakil khusus sejarah di kaum hese hirup berkehidupan doa penyakit budak bedegong menjadi anak budak bedegong jadi indung bapana nah eta jalma ketika di atas daerah ayat jalma anu bedegong jeung angul satengah lanceun kan jadi indung bapana maka kunci hayang bahagia dunia di akhirat kudu hade kan jadi indung bapa naon sababna wa wasainal insana biwalidayhi haqqan wahnan ala wahnin wa bisaruhu fi amain aniskuli wa biwalidayka ilayal masir Allah mestawsiatkan kasih kuli KMC ka bapak-bapak
kudu hade kanu jadi indung bapak mobil khusus kanu jadi indung sebab indung anungan salamnya salapan sas indung kandung pernah pun bapak ngayuga pernah rasulah indung kandung salamnya salapan sas kemudian melahirkan antara hidup dan maut setelah itu menyusui anu jadi anak selama 2 tahun maka kita wajib bersyukur terhadap ibu Ramaun kurang mobil khusus bersyukur kehatan dihadir anu jadiin induk ayah di dorong kakak ibu bapak nyaan ingat jalma anu dorong kakak ibu bapak jalma anu boba dosa kanu ibu bapak sok sana jalma hendak ahli ibadah sok sana jalma hendak kiai sok hendak ajeunah sok sana jalma hendak ahli istighosah maka Allah Subhanahu wa taala eta dilaknat sabab menjadikeun kana hate menjadi indung bapak wala taqul lahu ngatakeun oke geus mulai halo araya buaya bu ibu buaya Allah wala taqul lahu nyebutkeun mulainya cek dari indung teh pangmelikeun tarasih hoream itu adalah geranaos terawal itu adalah maka sekali nyebutkan kalau jadi indung mama langit dan bumi tungkap ngalaknat kaita budak naudzubillah summa naudzubillah sok sengaja berbicara itu kan dia punten kadang-kadang indung bapak mah ayeuna teh sok diantepkeun dengan Allah itu kada parah kemana akan tetapi indung bapak diantepkeun karomah yang sebetulnya ada di rumah kita karomah masa bener-bener aya di urang da aya kiai ajengan pangapunten ya budak kebeja ka indung bapak mah doakeun abi rek jarah ka mana kabeh kulon gini kita boga duit maneh maka jarah oge mak abdi teu boga duit kabeneran atuh dah mak teh teu boga leungeun ieu teh ari kitu mah cing minta duit 30.000 mah hayang meuli deungeun ari meuli ari emak osok tara boga pikiran ieu teh mah teh mata kabeh bebeda kali teh hayang ditambahan ongkos aya diatur duit 20.000 urang ngerek darah duit dipetakeun dari indung dipetakeun dari pambika eta terjadi jarah ka itu jarah anu diwajib di jarah anu deukeut indung jeung bapak ari dieu mah makam indung bapak garung jarah ka itu ka dieu mana kawan sabab karomah yang sesungguhnya ada di rumah kita indung bapak tos aya makarohna aya pakaburan jarahan eta sakieu sejarah kalau dari indung bapak kakarek jarah itu bari minta doa jeung restu dari indung bapak ngabika darah ulah susah lah niat ieu mah kumaha darah yang digana aya nu kitu aya nu kitu ka Madiun aya korban di dieu korban Madiun aya di dieu anu mas kawin 7 juta setengah aya bisi aya anu teh patut direbah jeung merikir lam yaker bolam japres segala mimpi memesare mimpi memesare awas hati-hati dengan dia saha anu bawa sabab dia kadang-kadang terjadi kepada kemusyrikan terjadi karena kemusyrikan ieu mah di makam di kaparan ieu jelema kalau jarah meta itu meta ieu mati cara masuk aya nu kitu mikir kembali deui hayang bagaru dan akhirat teh kudu hade kana dari indung kanya anu anu di indung jeung bapak teh wa aswaqna ibu bapak hoyong dimuliakeun ku jadi anak laras nyaan jawab hayang dimuliakeun ku jadi anak hayang lamun ibu jeung bapak hayang dimuliakeun ku jadi anak maka muliakeun indung jeung bapak
hukum Allah. Punten ibu ngalahirkeun dari itu nyaan gaduh putra salah hiji dua aya nu opat cungan opat aya anu lima aya nu genap aya nu tujuh ngalahirkeun budak tujuh dari itu keur kakanutan ibu aduh ieu abdi kakanutan tos 15 ka kelas bulan ya Allah ya Rabbana ya Karim ibu lebih tinggi batur masalah 4 bulan teges kalahirkeun abdi can kalahirkeun minggu kamari mah abdi kabidan punten ibu bidan aya naon bapak abdi teh tos 15 ka 16 bulan itu kakanu ari batur masalah 8 bulan tos kalahirkeun ari abdi cacat bari kalahirkeun na ieu teh geus bukaan sabaraha atuh ku bidan tadi usapan batur teh urang parkarios di suatu pas di usapan patuangan dah heran eta budak langsung budak ibu punten ngalahirkeun ngalahirkeun hiji 2 3 4 5 nyeri sabab antara hirup jeung maot bobolok kok geuning eta ngalahirkeun jawa jeung taruhan begitu gubrak lahir ke alam dunia budak dikakesakeun begitu budak lahir nyawa terus jeraud di palu ngereng-ngereng gera gede gera jangkung gera nyembah yang agung kada irup ulah kapahu leres diraud di palu suka begitu budak lahir kalau dari kakek siap teh ngarusakeun barang aing siap teh barang aing ngarutik daripada beda kabayang atuh ibu kabayang teh hari ini asup sagede kitu ini keluar sagede kitu edan leres nyeri ngalahirkeun teh bu ngalahirkeun hiji 2 3 4 5 6 7 8 tapi nu jadi indung nu jadi bapak jadi indung teu ngarasa nyeri ngalahirkeun hiji 2 terus sampai 7 sampai 10 budak nyeri keneh dicoba budak diantepkeun ceritanya kudu jadi anak eta leuwih geuning tibatan ngalahirkeun budak anu 10 di dia aya jelema anu sok gebruk ka indung bapak aya jalmi anu sok suka sengor ka indung bapak aya jalmi anu sok tutah-tutah ka indung bapak aya yang tahap eureungan pagawean hidup di wali barokahkeun ku Allah lamun urang hayang dimuliakeun ku anak muliakeun anu jadi indung bapak rumah sok ditah ka indung bapak rumah sok ditah ka indung urang mah rata-rata kadang-kadang teu ngarasa nitahkeun jadi indung teh mak aya naon abdi mereka baru di mana hujan kan pangaitkeun baju ditahain model teh lain nita mak bu lamun budak isi pangceokan ditahain dosa kalau itu terido maka salah ka sapal pola budak dosa kalau lamun hayang dimuliakeun ku Allah dimuliakeun pun jadi anak maka urang kudu hade kalau jadi indung bapak urang lamun arek meuli surga tina ladang hade kalau jadi indung bapak moal kabeuli aku mah saja adalah seorang ahli ibadah ketika Rasulullah jadi imam maka di belakang ada Al-Qamah ketika Rasulullah membaca Al-Quran maka di belakang ada Al-Qamah ketika Rasulullah jihad fisabilillah maka di belakang ada Al-Qamah akan tetapi Al-Qamah ketika sakaratul maut hampir bisa ucapkan lapan la ilaha illallah dibimbing ku Bilal ya Al-Qamah ucapkan la ilaha illallah kumaha tidak akhirnya tunjukkan ke Rasulullah Bilal ya Rasulullah Al-Qamah di ahli ibadah sahabat Rasulullah akan tetapi enak bersakaratul maut tak bisa mengucapkan lapan la ilaha illallah aya naon cintanya bapak anak ayah ini ternyata bapak anak pasti indung ayah ini ternyata indung bicara ketika diwartosan yang Al-Qamah di sakaratul maut yang dilongkok jadi indungna saudara ibu aku mah kuring moal datang dari hati kungan Al-Qamah dari hati lamun cek urang dia bahasa urang si kaum Al-Qamah teh meuli baju 2 bu
baju berem jeung baju hejong. Kabeneran ibuna Alkomah teh hayang baju hejong. Ternyata bojona Alkomah hayang baju hejong. Akhirna baju hejong teh dibikeun ka bojona Alkomah. Urang bahasa urang ieu we. Nyeri hate ngarasakeun teu geunah ku Alkomah. Eta teh ngan sakitu ari urang ka ibu mosok minta unggal poe, minta unggal poe ngajarikeun unggal poe. Sakumaha usahana. Akhirna kumaha Rasulullah lamun ibuna Alkomah ari mendatangkeun ayeuna mah neangan naon, neangan kayu bakar keur naon, keur ngajuruk Alkomah. Akhirna kadaung nyarikeun ke ibuna Alkomah teu suka teu ridho kaula, anak kaula kudu ayeuna keneh dihampuran. Akhirna setelah itu mengucapkan la ilaha illallah ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung kana ibu bapak, bebendu Allah tergantung kana bebendu ibu bapak. Maka punten ibu ulah dirakakeun kana dari salah kita. Ieu mah salah kurang rek barang behe kan jadi ibu bapak sok lain hal sok. Aya jeung urang anu mereka kami kau hate dibalikeun ieu mah kumaha kami kau ngar terjadi teh kalau sorangan hayang nikah teu bener. Awas ya. Jadi kunci hayang bahagia dari akhirat teh kudu hade kana dari indung bapak. Anu kadua hayang barokah ilmu ieu ka para santri punten. Lamun hayang barokah ilmu kudu hikmah kana janten guru. Salah sawios hikmah kana dari guru di mana diundang setahun sekali di haul wajib hadir. Sekali di mana setahun sekali diundang di haul minimalna wajib kudu hadir. Ulah nyebutkeun nyaeta pujeung aduda. Da zaman kiwari mah kadang-kadang ka kiai ka ajengan teh sabar Bandung lumayan keneras. Tadi dibahas terutama masuk lumayan ke guru-guru ngaji benar. Punten dititipkeun teh budak ka guru ngaji. Masyaallah. Astagfirullah kok ora soe? Nyaan. Eta teh dititipkeun deui. Punten ibu. Ketika budak bisa kata Al-Qur'an, salat kali waktu boro-boro wajib musnah jauh. Dah ini Rasul. Eta budak mau bisa dapatkan dari ibu bapak pada poe kiamat. Bisa makan kudu jadi guru. Naon saboda? Hakil kewajiban nanti dengan didikan dari anak adalah kewajiban dari ibu bapak. Kalau mauludin yuladu ala fitrah, fa'abawahu yuhawidani, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Setiap budak anu lahir ke alam dunia aya di daerah fitrah suci bersih. Erek diyahudikeun, erek dinasranikeun, erek dimajusikeun tergantung kana dari didikan diartikan anu jadi ibu bapak. Mata kebar, buta aja dititipkan kabur madina wayahna di tengah ini dititipkan. Ketika budak ucapkan alif lam mim, tilu huruf Al-Quran sallallahu man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap perbuatan anu hade nu diucapkeun ku urang sararea, maka setiap huruf teh ganjaranna 10 ganjaran. Budak bacakan alif lam mim maka 30 teh dari 30 ke hade kersa ke dirina ke indungna ke bapana ke guru ngajina indung jeung bapana bakal kabagean. Lamun eta budak dititipkeun ke dari indung bapana ka guru ngajina, tetapi lamun dititipkeun wayahna indung bapana moal kabagean eta bade dititipkeun ke nah guru ngaji mah teu ngarep-ngarep tinting bawahan, kudu dititipkeun asal di hargaan Bu. Kurang benar, kata suka teh. Anak sedikit. Kembali deui. Hayang barokah ilmu kudu hikmah kana jadi guru. Ngajarikeun kana hate jadi guru, ngecewakeun kana hate jadi guru demi Allah, demi Rasul. Sok saja ilmu sabarku moal dibarokahkeun Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.